Mana malah? Ka warung, erek balanja. Ke warung? Oh betulan nih, nitip. Nitip naon? Beliin yang biasa. Nu biasa teh naon? Pokoknya mah nu biasa. Awas kembaliannya. Oh yang biasa. Ya atuh kayak dibeliin yang biasa ya. Sekarang aku pergi. Aduh. Cepat banget. Mana titipannya? Awas kembaliannya. Tenang, ya yang biasa mah. Ini beras yang biasa, minyak juga yang biasa, khusus pesanan akang. Tah, iyo oge aya kembalian nama. Tenang, tah kembalian beres kan? Walah. Nu biasa teh lain beas jeung minyak, malah nu biasa teh rokok malah. Aduh, tekor. Nah, kan we atuh nu penting mah abi mah geus meunang minyak jeung beas, rokok mah deritamu. Aduh. Kema isukan mah urang we nu ka warung teh, maneh mah duit beak teu pada rubuh. Siap. Isukan mah akan ya nu belanja ya, metau rasa bagi-bagi duit. Ya. Bagian belanja cenah. Ya. Jong ayeuna belanja. Lah, belanja naon? Belanja keperluan dapur. Beas. Ya, duitna jang meser beasna. Siap lah, sebagai suami teladan nu bisa ngatur keuangan mah. Siap. Kan cicing. Ulah maka turun. Naon deui? Geus cicing heula. Hop cicing lah. Ieu beasna kan nya. Tah, ieu beasna. Diambil. Cicing ulah maka turun nya, cicing. Aya naon deui? Ayeuna meser minyak. Awas minyak ulah sampai salah merek. Abi kan geus biasa make minyak. Jung. Lain sakalian atuh. Minyaknya. Heug atuh. Yo, minyakna yo. Hop deui. Poho aya deui nu can kebeli. Mana minyakna mana? Oh, geus bener cicingnya. Aya naon deui wae atuh. Ayeuna meser gas. Jeung meser tarigunya. Sok terakhir ayeuna mah. Nya, ya gasna. Sing menang tarigu, sing menang gasnya. Heulah. Keun sia. Me karasaeun belanja teh kawas kumaha disangka namaranan. Rek main kitu duit sakieu. Tapi mun teu meuli wirang ku si mala urang teh. Dah. Bangke we. Hut. Ieu teh. Yo, mala. Aduh. Aduh. Heh, geuningan geus turun. Salah, Kang. Yeuh, aya nu tinggaleun. Aya keneh nu katinggaleun. Meuli naon deui? Endog, Kang, can kabeuli. Endog. Ora endog. Ieu ge yeuh. Nganduk sawareh duitna kurang. Kurang kumaha? Tita belanja kurang. Matek ge ulah sok hayu yang ritik ka pengeluaran pamajikan. Tah, rasakeun tah eta belanja teh kawas kumaha. Duit mah gede, duit tah hungkul Kang. Teu aya geus dibelanjakeun mah. Aduh.